kuring arek ngadongeng. Ieu dongeng kapungkur ti sepuh kuring Bapak Kiai Haji Arif Soleh garis dengdek Kibalat. Eta teh pun aki kuring ka dinya. Dina ieu riwayat nyaritakeun aya hiji jawara. Aya jawara di dieu. Aya jawara mah gede kagengsina. Aya jawara ragagna tangkal kalapa. Gede blue. Tulang igana bengkok. Nongol be. Ditanya ku batur, naon eta mang? Bedung. Kudu tulang igana bengkok. Menang tilu lengkah modar teh jelema. Aya jawara ragag ka sumur kecemplung. Rek ditulungan ku santri ku naon mang keur diisai. Aju ditinggalkeun ku santri modar di sumur ka diisai. Aya jawara ilung ngariung, kakara ilung ngariung mules beuteung ngising dina sama. Batur geus balubar manehna teu bubar daerah hanjatan ngising. Tapi pinter eta politikna jawara. Jak jawara teh kana boga imah, "Mang, ieu sama anyar lain mohon jual mah Mang, mau dijual. Kan anyar teh jual deh Mang." "Moal, jual deh." "Moal, jual." Cek aing jual-jual, mun teu dijual diisingan sak wae. Uhung isingan mata tadi. Bisa ana teh jawaranya. Masya Allah. Kaya caritana aya hiji jawara ibu nu kaceluk ka alun-alun kakoncara ka Jenak Pria. Hiji jawara anu luar biasa bangkawarana tukang bobok, tukang tarok, tukang merosotkeun tali androk. Bahkan saking ku bangkawarana ieu jawara sakali-kali wanieun ngarojok teh morok. Jawara anu luar biasa bangkawarana, tapi teh jawara teh nyaon malaikat Israil moal sieun ka jawara sanajan jawara kumisna sendiri tihang musola. Manusia mah ulah sipati ngalawan malaikat Israil, urang mah manusia ngalawan hayang ngising teu bisa. Betul. Aya jawara arek dulu tuh hiji geus kaluarkeun Cimande, nu hiji geus kaluarkeun Cikalong, nu hiji geus kaluarkeun Cipaku, nu hiji geus kaluarkeun Cikondang. Eta rek gelut beuteungna mules beuteung musuh. Jadi moal gelutna. Cek nu mules beuteung punten man lain sieun aing ngeulah ieu. Dianterkeun moal eta ngising. Dianterkeun tah? Dianterkeun. Cek ngising daguan aing di daguan tante. Aya teh nu ngising lupakan. Mun aya buah edang teh jelema. Ku ngising urang eleh komo deui ngalawan malaikat ieu. Ringkesna ieu carita ieu si jawara nyawana dipunut tugus dicandikan nu kawasa maot ngaran. Barang ieu si jawara dibawa ke alam kubur bu, digarulung di parandian reang anu nyeung ceurika. Barang datang ke alam kubur dina kubur ibu aya liang deui ngaranna liang lah. Sebab orang mah hirup asalna kaluar tina liang cicing dina liang orang oge bakal balik kana liang. Sebab orang mah hirup teu jauh jeung liang dina awak urang oge lo bali. Betul. Makana dari liang untuk liang menuju liang hidup liang. Betul. Ieu si jawara dikurebkeun dina jero liang lahat ibu nyang kere sorangan bae nyirah. Santosna dibacakeun talqin ku ustad jeung kiai, di dieu bageurna ustad jeung kiai teh keur hirup dihurukan teu bosen-bosen supaya rajin ibadah ka Allah, supaya rajin ka majlis ta'lim, supaya rajin ka masjid jami. Geus ngagoler ge di alam kubur ustad mah masih keneh ngawuruk. Pan ai talqin teh cek santri lakon ayu lakinu talqinan ngawurukan. Mait anjeun ayeuna geus aya di alam kubur. Anjeun sorangan bae di alam kubur bakal datang petugas Allah nu ngaranna Munkar Nakir. Ustad mah nepi ka alam kubur masih keneh ngawurukan urang bageurna ustad jeung kiai. Makana urang sok ewa ka ustad jeung ka kiai. Betul. Sahewa-hewana jelema ka ustad jeung kiai dauh maot mah nu nguruskeun kiai. Bener teh. Sahewa-hewa jelema asup ka jero masjid dauh modar mah digotong ka masjid. Betul. Aya jelema ditanya, "Mamang imah beulah mana?" "Deukeut masjid." "Mamang imah beulah mana?" "Deukeut masjid." "Ai asup dana." Lewat. Cek masjid teh, "Mamang mampir heula ka dieu." Sakalina mampir pae. Itu digotong ka masjid. Sakalina cicing di masjid badagong batu mana rangtung mana ngagoler sorangan ka di hareup.
Undur ustad nu macakeun talqin, undur keluarga nu macakeun yasin 7 lengkah dina jero kubur. 7 lengkah di luhur kubur. Ieu teh saking ku sakedeung-sakedeungna. Dirinya aya petugas Allah nu ngaranna Munkar Nakir ngayakeun pertanyaan di alam barzah. Lain alam kubur, alam barzah nu leuwih patesna sebab teu sakabeh jelema paeh di kubur. Aya nu mau tadi kremasi di open nepi ka tutung. Aya nu mau tadi caplok kau hiu di jero laut. Bener teu? Jadi alam barzah. Di dalam tadi kubur kamu tuh pertanyaan. Jadi alam barzah didinya bakal datang. Barang datang malaikat didinya mait teh cengkat. Hari tugasna malaikat mariksa jalan marifat. Eta si Jawara ditanya ku Munkar jeung Nakir man robuka ma nabiuka ma imamuka ma kiblatuka ma ikhwanuka. Sadumu ku haram dempak nepi ka orai tak-takan puyuh buntutan nepi ka nini balik deui jadi parawan. Eueuh hiji ge nu kajawab ku eta Jawara. Sabab kalakuanna ngabangkawara hungkul keur di alam dun. Akhirna Munkar jeung Nakir nyokot ada anu gedena luar biasa digendir eta huluna Jawara. Joker gepeng. Geus gepeng gitu paeh beureum. Geus paeh nya paeh deui. Pan aya jibhul maut. Ketika orang sudah mendapatkan kematian, maka tidak akan mati lagi karena mautna geus dipeujit. Joker gepeng muleud deui. Joker gepeng muleud deui. Joker gepeng muleud deui. Kos film cemen. Masyaallah. Sapoe 2 poe 3 poe sabulan 2 bulan 3 bulan 1 tahun 2 tahun 3 tahun 7 tahun eta Jawara aya dina siksa kubur. Barang nepi 7 tahun dina siksa kubur bapak nu tadina eta si Jawara aya dina siksa kubur kunaon diganti ku kanikmatan kubur. Nu tadina eta kuburan panas na luar biasa ngadadak jadi tiris. Nu tadina eta kuburan poek mongkleng tanggal 30 ngadadak ngaberajai luar biasa. Nu tadina eta alam kubur bau ngadadak sengit dina sesengitan surga. Didinya Jawara bingung teu manggih tungtung susah teu manggih lebaka jerit maratan langit kocak maratan jagat. Naon sababna aing tukang doraka diganti siksa kubur ku kanikmatan kubur. Didinya aya soratan parupa. Naon cenah Bu? Soratan Pak lain hitut. Cek soratan parupa Jawara nah maneh keur di alam dunia osok salat. Boro-boro salat mun silat mah hobi. Nah maneh keur di alam dunia lajin maca Al-Qur'an. Boro-boro Al-Qur'an mun Al-Qur'an pamalata. Nah maneh rajin lompang ka pangajian. Boro-boro ka pamajian ka pangajian mun ka pamancingan unggal peuting. Nah maneh osok mereh mawe ka fakir miskin boro-boro mereh ka paweh miskin ngarampok nyopet ngagarong kuring tukang pisan amalkan. Cek eta soratan parupangan Jawara maneh memeh maot ninggalkeun naon. Cek Jawara kuring malagap teu aya banda teu boga komo ilmu jeung pangabisa teu ngaboga-boga ngan kuring memeh maot ninggalkeun hiji istri nu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina. Istri abdi keur ditinggalkeun maot teh keur hamil 7 bulan. Ceuk eta soratan parupa Jawara nu mantak maneh dieureunnan tina siksa neraka diganti ku kanikmatan sabab maneh boga anak nu baheula anak maneh umur 7 bulan ayeuna mah geus umur 7 tahun. Keur ngaji di Ustad Agus ngaranna di umur 7 tahun. Ngaji da ge alif-alif. Alif patah, alif kasrohi, alif domah, ai, bapatah baka patah tako patah ko batako, bakasrobi alif domah, patah habi sinro sukuna patah asar bawa sukuna patah bawa ain sukuna patah asar boa, babun panto jidarun pilik subakur jadela anu manci tungtung alif ising di kaca pirit. Eta budak karang ngaji alif-alifan, cek makna kieu kasep doakeun bapa maneh teh preman. Bapak maneh teh Jawara tukang ngabangkawara doakeun kasep karunya di alam kubur.
Eta budak bari polos, budak leutik keneh ngangkatkeun leungeun doana tulus. Ya Allah, cek batur Bapak Uing jawala ya Allah. Cek batur Bapak Uing pleman. Ampula do cenah ya Allah nyampulanya. Eta budak tulus ikhlas polos ngadoakeun bapana di alam kubur, doana ditransfer ke alam kubur. Maka cek Imam An-Nawawi, inna hadayal ihyalil amwat ad-du'a wal istighfar. Ari hadiah jama hirup kanu maot teh adalah doa jeung is. Bapakna diganti ku kanikmatan kubur gara-gara budak karak bisa alif-alifan nungkul. Eta untung nak mun urang boga anak sol. Komo lamun urang anak-anak urang geus pinter patur muina patur hakikna bujairimi bujair paeh. Atuh masyaallah. Dina hadis anu masyhur teh ya wa waladin sholihin yad ulah anak anu soleh tapi disifatan yadu nu sok ngadoakeun ai tarang ngadoakeun mah percuma kumarekna pina transferan da kudu transfer ge para anak soleh nu sok ngadoa. Amin. Mudah-mudahan orang sing bisa ditulungan kudu jadi anak-anak orang. Amin. Ibu boga anak soleh teu boga anak masantren tante lamun rumasa teu boga anak soleh lamun rumasa teu boga anak masantren sing bager ka ustad jeung kiai titip ngaran cek sini nih Pak Ustad aya naon ini ampulan ininya kayak gitu kenal nini malu maca teu boga anak coleh nini malu maca teu boga anak macantren nini mah boga anak lalaki opat nu hiji tukang mabok nu hiji tukang juri nu hiji tukang musik nu bener sieun nini mah mun maot eueuh macakeun hadiah eueuh macakeun yasin eueuh ngirimkeun Fatihah titik ngaran nininya Pak Ustadnya nini Hindun Din Bapak Adung kudu kitu ai rumasa teu boga anak abah ge kitu nitip ngaran Pak Ustad abah nitip ngaran abah mah rumasa teu boga anak soleh sieun abah di alam kubur eueuh nu nganteuran doa titip ngaran abah ieu nya anu bin anu kitu. Insya Allah Ustad bakal ingetin kamu bari sasalaman kasrap mah betul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah nu katiluna huruf Muhammad teh adalah mim di mustaqina mautun kullu nafsin dha'iqatul maut setiap makhluk anu bernyawa maka bakal ngalaman kana maut. Ulah sifati urang manusia nu sampurna kodok bangkong kuman bakteri vaksin amuba makhluk paling terkecil bakal ngalaman kana maut komo urang manusia aing geus maot urang reka mana. Kematian adalah pintu gerbang pintu akhirat. Maka perjalanan anu panjang luar biasa torikon towilan perjalanan anu panjang luar biasa di alam kubur. Lamun poe kiamat 3.000 tahun deui berarti urang 3.000 tahun deui di alam kubur. Lamun kiamat 10.000 tahun deui berarti 10.000 tahun urang cicing di alam kubur. Torikon towilan perjalanan anu panjang reka mana maka lumpat karena huruf Muhammad anu terakhir dal naon dal teh di mustaqina daroni dua desa dua tempat pangbalikan manusia surga jeung neraka reka mana urang balik Pak reka mana urang balik Bu kabeh oge urang hayang kasur tapi teu ukur di pikahaya sebab melak cabe pasti jadi cabe namun urang melak bonteng pasti jadi na bonteng mun urang tukang melak kahadian insyaallah surga tempatna. Tapi lamun urang melaka gorengan neraka bagian naudzubillah ini sakitu. Mudah-mudahan Bu wasilahna urang ayakeun maulid Nabi intina benerkeun akhlak urang sempurnakeun ibadah urang insyaallah barokah maulid Nabi urang tiasa kenging syafaati baginda Rasul.